Tiap Mak Ai kalebet. Aduh, Alah. ini diopak, opak. Oh, kata Mak Ai. Iya, diopakan. Kurudukeun singan kurudulkeun ningali Mak Ai. Loba eta opak teh. Loba atuh. Aduh, heueuh we Mak Ai dagang opak. Nah, ieu Mak Ai kudaekan dagang we opak ieu. Ieu teh kudu buru-buru dibeli. Engke teh abi teh malam Jumaah teh dek ngaronda. Jadwal naon atuh Mak Ai eta poe Jumaah malam Jumaah? Dek ngaronda. Jeung awewe jeung ngarona sagala atuh. Da ieu teh dek didenda pira ge opak bati teh sabaraha. Eueuh we keur meuli beas jeung jajan budak gitu. Atuh meureun didenda 50.000 mah atuh meureun bati opak sakur sabaraha ieu Mak Ai? 200 perak. Aduh, cenah sakieu. Heeh, ari geus kumaha atuh meureun Mak Ai dipake 50.000 mah meureun encan keur jajan si kucrit meureunanya. Can keur beas. Piraku eta Mak Ai eta pengurus di dinya make aya nu ngarona sagala awewe eta kumaha urusanana aya kitu undang-undangna Mak Ai. Teuing atuh da abi teh nya salaki gawe, anak gawe, gitu mere duit henteu. Di mana atuh abi teh boga duit keur didendana Anu untung we atunya ieu Mak Ai aya perusahaan nyeunan opak kitu nya henteu mubah teuing gitu dagang opak Mak Ai. Bae atuh Mak Ai nya urang bajong ku omah nya. Sok atuh lah Sabarahaeun ieu sadayana Mak Ai atuh urang bajong. Bajong sadayana itu ku omah nya. Mak Ai atuh meureunna sing sehat nya. Engke Mak Ai meureun jadwal ngarona we kitu istilahna malah. Kana mah ngarona ti jam 11 omah teu ka jam 4 abi teh tunduh pisan ngarona teh. Mah atuh Mak Ai waktuna obo atuh lain waktuna ngarona. Aya dianjurkeun kitu ngarona awewe. Cigana make urang taroskeun heula ye ka penonton gitu lah naha aya kitu undang-undangna eta awewe ngarona nya. Nya, taroskeun anu pinter. Mangga we bilih nu bade kalaromen, bade ngale gitu ka omah tentang wanita yang ngarona gitu aya dijadwalkeun ngarona gitu wanita di saat suamina tidak ada dan anak-anaknya enggak ada kalau tidak ngarona cenah didenda nanya sabal 50.000 nya. Aduh karunya teh Mak Ai nya mangga we diantos tah para penonton gitunya anu resep video omah ye rehna Mak Ai ieu ye si tukang opak ieu dijadwalkeun ngarona cenah teu aya carogena teu aya putrana lamun teu tiasa ngarona cenah bakal didenda 50.000 sok atuh ieu bati opak teh sabaraha atuh Mak Ai ieu 200 perak hijina teh da teu sabaraha aya keur jajan budak we